Sampurasun para wargi sobat wasiat di pikahaman ku Gusti Yesus Kristus. Bagja pisan tiasa tepang sareng sim kuring dina acara paniis mana dina kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Saat acan urang ngawitan ngalenyepan piwulang Gusti, mangga urang sadaya ngadehes kamantena. Gusti anu Maha Agung tur mulia, mugia sih kurnia ti anjeun nyaangan sareng ngiatkeun kana lampah kahirupan. Roh suci nyarengan salawas. Dilebet Gusti Yesus Kristus sim kuring ngadehes. Amin. Para wargi sobat wasiat, bahan lenyepan dina dinten ieu kacandak tina renungan wasiat anu nyandak tema nguruk ngawurkeun barah seuneu. Dumasar tina kitab Perjanjian Anyar nyaeta Roma 12 ayat anu ka-17 dugi ka-21, dilajeng pasal anu 13 ayat ka-8 dugi ka-10, sarta anu janten ayat lulugu kacandak tina Roma 12 ayat anu ka-20 anu kieu unggalna. Maneh mah mun musuh lapar bere dahar, mun musuh halap-hap bere nginum. Ku dikitukeun teh si musuh moal teu asa nyuhun ruhak. Para wargi sobat wasiat, aya paribasa cenah anu nyebat bales dengdem teh atanapi males kanyeri teh amis rasana. Eta ujaran teh ngagambarkeun yen bales dengdem ka jalma anu pernah nganyeri urang meningeunah puas karasana dina hate. Nanging apanya kitu? Males dengdem kanyeri teh karasa ngeunah tur puas. Atawa malah mah justru hirup karasa leuwih pait tur guling gasah teu puguh. Jadi naon bedana mun kitu? Diri urang jeung maranehna nu sok ngumbar nafsu amarah. Rasul Paulus mepelingan ka urang sadaya ngeunaan wujud hirup nu kudu dipinuhan ku kanyaah kapada sasama manusia, oge kanu pika ijid ka urang. Daripada nabuh gong, kendang pencak, jang makalangan nyieun pasoalan, Gusti mah leuwih condong supaya urang kumaha carana eta kaayaan nu tadina kareueung mumusuhan jadi tetep caina herang laukna beunang ku cara mere kanyaah kanu ijid kamusuhan diri urang. Mun manehna lapar bere dahar, mun manehna halap-hap bere cai nginum. Ku jalan hade kitu mah urang teh saumpama paribasa nguruk ngawurkeun barah seuneu dina mastaka. Nanging ulah disalahartikeun pribasa eta supaya urang nguruk ngawurkeun seuneu ka mastaka batur. Kalimah paribasa eta ngandung harti, ayana usaha jang nobatkeun. Nabi Yesaya dipasihan barah seuneu dina lambena ku malaikat anu jadi perlambang dosa Yesaya teh dibersihkeun, disucikeun. Ku kituna hartosna saknyana nung dikandung nyaeta urang kudu bisa nginsapkeun jalma ku sabab era ku talajak dosana sorangan. Sakaligus hate nu pinuh ku kaasih teh ngamusnahkeun dengdem kanyeri. Jadi diri nu leuwih jembar manah pinuh ku panghampura. Sobat wasiat nu dipiasi dilebet Gusti Yesus Kristus, bales dendam, males kanyeri,
eta memang cara dunia anu biasa dilakukan umumna. Nanging nu kitu teu dumasar kana pikukuh welas asih nu diajarkeun ku Gusti. Di dunia nu ewuh pakewuh ieu, hirup nu pinuh ku kaasih kedah bener-bener tegep diperjuangkeun ku urang. Justru ku sikep anu pinuh ku welas asih, urang tiasa niiskeun dengdem, kanyeri jeung amarah, robah janten kaayaan anu mawa kawaluyaan. Urang sadaya ulah incah balilaan kudu tetap sumanget dina ngadegkeun sifat anu dumasar kana welas tur asih. Saestuna urang kedah ngelehkeun musuh lain ku cara malik nganyinyeri, nanging ku hirup nanjeun anu dipinuhan ku kanyaah. Mangga urang maneda. Hatur nuhun Gusti kana sadaya pangeling anjeun. Mugi sim kuring sadaya tiasa hirup mikanyaah kasasama. Dilebet Gusti Yesus sim kuring ngadeheus. Amin. Wargi sobat wasiat, dugi ka ieu lenyepan urang dina dinten ieu, ulah lepat teras ngadukung kanal YouTube ieu ku cara like, subscribe, sareng ngabagikeun kanu sanes. Kumargi ku jalan kitu warta Injil tiasa urang bewarakeun sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan kasadaya. Sampurasun.